Kegiatan Teteh Sunda di kampung. Halo guys. Tayana diawali dengan nyangu heula ya teh bagian ngisikan heula seperti biasa we kana teplon. Geni dina teplon teh ya teh aya sesa sangu ya teh urang parinkeun heula we kana mangkok. Ngarek nyangu teh aya we eta teh sesa teh matak sok di parin-parinkeun we kana mangkok eta teh. Carita nama ya teh urang teh tamas make eta dek dimaskerkeun anu tinu cai beas carita nama. Ieu biasana geuning kolot baheula sok marake masker teh tina eta tina cai beas. Carita na teh urang teh ya teh coba-coba we sing horeng eta kana beungeut teh aduh. Aku sosoana teh kana beungeut teh jadi ruksak we geuning. Tinu jerawatan jadi aya jerawatan beungeut nya guys nya. Moal deui cek urang teh da ruksak kana beungeut mah keur naon. Cik teh moal neko-neko aya nama nu pasti-pasti we make skincare. Bubuhan we baheula pernah ya teh dimaskerkeun. Ada ti heula mah da teu kunaon ari ayeuna mah beda deui we beungeut na meureun sensitif. Mata ujug-ujug jadi ruksak we kana beungeut teh cek urang teh kaduku. Lanjut ieu teh kana videonya ieu teh urang teh rek masak kikil carita nama kulit sapi kikil teh. Nya ku kabeneran si kulit sapi na teh kararana lah ieu teh. Sacan dipasak teh urang teh ditek-tekan heula da ikan lai guluntungan bisi kabeli kan ti koro. Nya teh urang ieu sabari ngarihan cek urang teh kaditu ka dieu teh karihan sian tutu. Bari mamawa kamera cek lanceuk urang teh eta cenah si konten. Jeung kaditu jeung ka dieu bari mamawa eta teh ning bawa kamera geuning jeung eta jeung kumaha deui geuning da butuh we urang teh geuningan keur kontenkeun da kudu konsisten. Nyaho sorangan geuning dina aplikasi si biru mah kudu we konsisten teh. Da baheula teh urang teh geus konten teh kikieuan teh. Ngan pedah urang teh ngan teu dituluykeun hungkul. Nyaho sorangan geuning sibukna ieu teh lama gawe aya nama bagian nganggur we cin teh bubuhan. Lanjut ieu teh kana pasakeunana urang teh rek masak kikil teh bari dieu di bawang bodas bawang beureum make cengek mun teh teu neko-neko urang mah masak kikil mah dikitukeun we da dikumahakeun deui. Di samara itu samara ieu mah geuning asa ararenak geuning nya geuna di oseng-oseng biasa we geuning teu ararenak kana bahan teh. Tapi da urang mah kabiasaan mun masakna naon teh si bumbuna teh kudu loba bawang bodas bawang beureum na kudu satamruan da beh ngeunah nanaon oge. Ari saeutik mah kumaragok teh geuning nyaralap dina huntu. Sok loba nu naranyakeun cenah kumaha carana masak nya kitu we masak mah cek urang teh da urang mah teu bisa dina jero beuteung. Teuing urang oge baheula teh teuing diajar teh henteu da pokona mah langsung bisa we urang. Dari diinget-inget mah urang mah kun ningalikeun batur masak teh kitu ngarti we geuning alhamdulillah. Ieu pang bisa mamawa hese matakna naon oge. Ilmu mamawa berat mamawa cenah cokolot geuning paribasana mah ngeun nyagesnya. Ting kumaha urang mah mun ngomong teh balelol asa teu pararugu ngadengen age. Jadi cek paribasana mah cenah teu sinkron jeung otak geuning mun ngomong teh cenah pacaleto teu pararugu geuning dina bacetrot na teh. Tu geuning carita nama asak we bari ngobrol teh si kikil teh urang mah teu neko-neko masak mah kitu deui we supaya aya bawang bodas bawang beureum na we geuning dina pasakan teh beh ngeunah. Carita nama urang teh rek masak tahu cenah nun tadi geus dipotongan teh aninya gesnya. Bari si tahuna teh geus semu leueur matak urang teh dipiceuna lain ulah leueur. Pohon nu ti heula can kapasak matak sok urang teh aduh ieu tahu can kapasak. Caritana teh si sangun teh geus asa ke urang parinkeun we kana teplon anu ieu tuh magicom teplon matak teh nyangu kana magicom teh magicom na geus paeh kitu nya gesnya. Ding cocolok na ge nyawa teh ka mana digiwing ucing. Caritana teh si tahu teh kurang teh ieu di Samarajeos teh geuning nya geus da tahuna rasaan aya rasaan ieu teh uyahan ngan uyahna saeutik matak ditaman deui we ku urang teh Royko.